2, 3. Gap biasa majeng ke payun, maka gas majeng ke payun pangenten ke di dieu. Maka biasa rombongan menomapak rombongan pengantin istri maka biasa majeng ke payun sami-sami majeng ke di stop pangenten. Terus biasa majeng ke payun. Maka video. Iya teh jawab. Terus rombongan biasa majeng ke payun cekap. Ya ke payun pengantin pemagat ku ibu kalungna dicanak. Rebetkeun 1 tahan 1 2 3 tahan 1 2 3 tiasa sungkem 1 2 3 1 2 3. Oh sarang ibu ke bapak sarang bapak malih ka itu tuh ke sami-sami ngajeun tiasa malih ke penggar ka ditu tah kitu bapak kapal ini panginten tah bapak kapayun ke dieu tah 1 2 3 Majan teras ke payun tiasa diiringan teras ke payun rombongan tamu agung rombongan calon pengantin pemagat tiasa ringih di tempat anu tos disayogikeun ku sahibul bait. Alhamdulillah sekali deui wilujeng sumping ka tamu-tamu agung rombongan calon pengantin pemagat di haflah mubarakah atas nami pribumi nyuhunkeun diapunten saageng-agengna tina seueur kakurangan-kakuranganna pangintennya sakitu tempatna anu sakitu hareurina sareng lalorokna mudah-mudahan teu ngirangan kana kasayan Bapak Ibu sadayana anu tos linggih di haflah mubarakah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام tina harta benda saros nama abdi teh tejanggang, tejingjing, tekapal, tekepeul, nya, tepunduk, tepundak, nya, tetanggang, tetanggung, tenanggung segala rupina sidik kepat kosong,
nganukur pariposna nyandak diri wungkul teu aya istilah kaistimewaan ti rombongan mung ngan ukur ngaririweuh sahibul bait ngaririweuh pribumi ngadahapunteunna ku dina cacandakanana oh cenah aya katawis aya tanggeyan ieu mah tambah keung di jalan margi ngalangkungan iya gini ngalangkungan leuweung saudara gitunya tapi alhamdulillah paninten tadi oke pas katawis di palingan itu insyaallah tapi aya dina Google Map mah berarti diakui gitunya alhamdulillah yuk kampung Cikieumnya kampung Cikiem RT 3 RW 5 ari di ditu mah pangitan kampung Palasari RT genep RW 5 RW na sami gitu membenten kecamatan sareng desa nah gitu tah sanaos dina benten desa tapi masih kene Indonesia masih kene orang Sunda gitunya jadi upami orang Sunda ke orang Sunda deui dina ping-ping cak-cak ping-ping toke na oge engke dipecak peuting engke ge moal pati ting raga kitu nya kitu paripaosna nya silatul malikna nyanggakeun saaya-aya sae mah teu mugi ajang jariah di keluarga rombongan calon panganten pamegat mugi ditampi mugi ditampi ku keluarga panganten istri salajengna silatul jasadi ta ieu nu paling utami sakumaha ribuan rombongan oge anu ngajajah ari jasad panganten atuh dicanak mah nya moal ditampi atuh Neng Sri oge anu dipiharep teh anu kaimpi-impi ti wengi anu kabayang-bayang ti siang amar le pungkul ayeuna katawis panganten ku kulawargi ku pangarsa Bapak Wawan miwah Ibu Neni dipayuneun ieu ayat jasadna itu jasad berikut rohna ge aya ayeuna jasad unggul aya rohna teh aya ambulan paling disumping alhamdulillah ieu jasadna kacandak rohna kacandak salajengna silatu doa anu dipiharep urang doakeun mudah-mudahan amarlek di henteu-henteu ge geumpeur gitunya amarlek di henteu ge geumpeur tapi tina kageumpeuran eta tenang cios dipikahkeun kalem ieu ge upami ditampi mah urang uih deui ngan upami amarlek ditampi amarlek mah cicing di dieu urang ngiring uih kitu abi we aruih mah rombongannya da pangitan upami rombongan ngiring di dieu mah atuh saha nyuguhanana kudu ngarepotkeun nya urang aruih deui we keun amarlek mah di dieu nya kitu pangitan inti nama jenisna aya doa tenang temu bakal pacepang-cepang cacan sangke kadek sideuk gegel mangke cok tiasa majang alhamdulillah laras sana ieu palabe laras sana ieu pengantenna teh bilih ieu bilih sanesa mangga biasa duduk amalet biasa takut alhamdulillah mangga kangge mangga disanggakeun ka petugas KUA kangge mandu ieu acara akad nikah. Cek Marlep Ilhamsah Bapak nikahkeun hidap kapun anak nuwasta si Fitriani Ridho Tursuka ditikahna ku hidap kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram ditambih alat sholat dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Neng Sri Fitriani binti Bapak Wawan kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Ya. Alat sholatnya ya. Ya. Alat sholatnya pada itu kemudian
panambih panambihnya dari anu eta makin biasa maksud Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair Allahumma alif baina maghlib ilham syah wa zawjatihi Sri Fitriani ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا ألف بين mikna maksudnya beri cepeng lembut kan kue handai abdi nampi ya mas kawin jazakallah khairan katsiran tadi sisi siniran kurang sisiran dari satu titik 2 koma Abi cantik AA yang punya bunganya kasep Iya Pak, ini dari termos nah heula. Tating we, tating. Cepengan keduaan Kak. Oke, sedap. Kagak dia tinggalnya. wajah Abi ketinggalan di foto wajahnya soalnya wajah susah dilupakan Mudah-mudahan eta acara teh sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang doakeun ku urang sadayana khusus panganten baru anu tos di janji pasini dina tadi. Oke, urang sadayana panganten baru mudah-mudahan panganten bari aya dina sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aya namanya amar lab teh kana yang cerita tos surat-suratnya ge tos kumplitnya aya nama amar lab ka dieu teh moal ditilang ku hancipnya da tos kumplit sadayana tadi tos neken pagentan amar labnya surat-suratna tos dilengkap SIM-na STNK BPKB-na aya nama amar lab teh tos lengkapnya naon cenah SIM surat izin monok mangga aya nama tos aya izin anu kadua STNK nyata surat tanda nurunkeun kolor aya nama tos gaduh tadi nekan anu katilu nyata BPKB amalep teh nama tos ngagaduhan BPKB neng Sri teh sanes motor bodong deui nya aya nama tos lengkap surat-suratna SIM-na STNK BPKB na naon BPKB nyata ngetek barang kepemilikan nyata barang anu jabrik aya nama alhamdulillah amalep teh tos ngagaduhan barang anu jabriknya motor anu jabrik jadi neng Sri teh sanes motor bodong deui nama alhamdulillah tos komplit surat-suratna STNK SIM-na BPKB na alhamdulillah mudah-mudahan urang dorong doa sakali deui mudah-mudahan amalep ka neng Sri janten rumah sakinah anu rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin supados teu yang kolong teh kana waktos hawatos pekerja tebih-tebih tapi di pabengpeuk teh kata saurna pada subuhnya ayeuna waktos parantos pada johor deui kacan bagitunya mudah-mudahan riungan urang sadayana munajat ka Allah Subhanahu wa taala sing aya dina ridona sareng inayahna rahmatna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang ngadoa deui ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu amal lab sareng neng Sri mudah-mudahan rumah tanggana aya dina sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin. Hadirin ibu bapak sadayana atas nami pribadi sareng keluarga besar nyuwunkeun dihapunten saageng-agengna boh bilih cariosan simkuring anu sakitu awokahna pangintennya tadi deui ngahaturkeun nuhun pangrebu-rebu nuhun ka anu tos hadir di Plamu Barokah mudah-mudahan sing digentos ku kasayang ti Allah Subhanahu wa taala
Oke, mudah-mudahan anu tos dikaluarkeun baik ku Soebul Hajat nyaeta keluarga Bapak Wawan kali Ibu Neni atanapi ku rombongan panganten pamagat anu tos dikaluarkeun dina dinten ayeuna boh tanagina boh hartina boh hartana sing digentos deui ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung ti anu dikaluarkeun dinten ayeuna. Amin amin ya robbal alamin. Mangga urang sami-sami dorong doa nyaeta khususna ka Soebul Hajat nyaeta Bapak Wawan Ibu Neni oke ka Marep Neng Sri mudah-mudahan janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika bajabai bainahuma barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata finan nar wa apal hisab. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara Ibu Abdi gede dihapunten dina sadaya kahilapan sarta makan abdi Ibu. Rumaos abdi teh Ibu. Abdi rumaos Ibu. Dan ngariweuh jadi Ibu. Hapunten sarta sapegasan abdi Ibu. Abdi nada pilu ati Ibu. Abdi nada pilu ati Ibu. Dukia abdi ngajalankeun rumah tangga teh aya kasalamatan kalancaran. Abdi nada wibit Ibu. Doakeun abdi Ibu. Abdi rumaos Ibu. Abdi rumaos Ibu ngajisahkeun hukum ka Ibu. Abdi nada tuntunan pilu abdi Ibu supados abdi ngajalankeun rumah tangga teh aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ibu doakeun abdi Ibu. Doakeun abdi ku Ibu. Nada abdi tulung abdi ka Ibu. Nada tungkutan abdi ka Ibu. Ibu doa Ibu ku abdi diantos. Doa Ibu aku ku abdi diajar Ibu. Anak Ibu berajin ke rumah tangga sebagai gelis kasih. Ibu kan saukur bisa ngedoakeun ka anjeun. Ibu kan saukur bisa ngurung doa ka anjeun. Mudah-mudahan anjeun sing bisa ngajalankeun rumah tangga. Hormat ka salaki anjeun, nuhun ka salaki anjeun. Oke hidup punya kalau jadi pemajikan, kudu jadi pemimpin di rumah tangga kasih. Semoga anak bapak, bapak istri bapak, abdi doa di bapak. Bapak nugas kageung ka abdi. Bapak nugas kabiayaan ka abdi. Abdi sejauh ini ka bapak. Dengan ngajalankeun rumah tangga. Diajar abdi ngajalankeun rumah tangga bapak. Yung pimpinan di bapak. Yung keturunan di bapak. Oke doa di bapak. Cekap bapak. Abdi di alih bikin ke ayah najisah karena jadi bapak waris waktuna. Abdi ayah di rumah tangga. Nanging abdi oge di rumah tangga malih hilap kalau jadi engkol. Malih hilap kalau jadi bapak. Mantos ngajudakeun ka abdi.
Aduh orang tos ngabiayaan. Maaf ini akhir bagi akhir. Bapak Khalid, Bapak Abdi ayeuna siga izin ka bawa. Abdi izin ka bawa. Abdi bakal jauh di mama. Abdi bakal bawa. Amun mama. Ikut doa abdi mama. Doakeun abdi mama. Supaya abdi kanya keberkahan ka pikiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amarlet tos regregnya. Mohon tak ayeuna mah urang buka-bukaan we amarlet teh pagitos rada raos antara mitos nyalse binih bade kaul kitu nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasahbihi. Oh mohon sama-sama teh mangga ada abdi mah palitan di diheula we palitannya pangsa hapunten ieu teh ada upami ningali teh asa hayang kekeuweuk we
ayo udah malah. Oh bos, mohon. Oh, ari soal Pak Aceh mah gampang eta. Kantong lagi tos dipayun mah harek saya ngodok. Aya dundungan. Urang doakeun panganten anu namanya di istri nya mudah-mudahan sing janten keluarga nu sakinah mawadah sirah warahmah. Oke, kamu aman lep mah pangintennya panganten baru nuju barungah ari urang mah bariekeun. Baringung Jeung baringung gitu tanya. Keun kitunya bingung-bingung geda di alam dunia mah bingung statnya. Barakallahu lakum. Siapa heula itu Pos Deni? Mana? Itu Pos Deni. Oh, ari eta mah teu kada di adai wa ada aliasa. Yang mau memoro saweran supados harus siap dulu atau yang mau memulung bahasa mana bahasa tiwas mah tiwas Ieu teh Ustad anu naroskeun upami aya kalarasan anu hoyong ngulam urang teh di mana cenah teh? Biasa kalau ada yang mau mengundang daripada grup terbangan kami bisa dilihat di nomor WA yang ada di bawah ini. Di sini ada nomornya. Jadi nomor rangka panggung. Atanapi tiasa ditinggal di plat nomor mobil Pak Haji Iwan gitu. Insya Allah nomor mobil teman. Insya Allah tiasa dikontak baik ke paling dia mah ke Amar Lep bisa ketemunya. Bagi Amar Lep salah satu vokalis utama di grup terbangan Al Islam. Aja nanti ada 2 grup Bu. Di grup Al Islam sareng grup Al Muhajirin. Alhamdulillah. Ditinggal ini di hati awalis kebudayaan seni Islam sawer Asia reka jona mawa diri cinta leti saking cat jadi pikiran iya peli jalan pitunuh nunuhkan diri mohon hayang selamat diri di dunia umur mubarak pepejeuh cing repeh rapi repeh rapi nu salapur kacai jadi sadewi
hati ka ibu sareng kana